Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Ya, dipikir-pikir mah kehidupan teh kieu jeung kieu we. Emang kieu kumaha kitu? Asa eueuh kamajuan gitu. Kan biasa mundur maju meureun. Ya benar, tapi ieu mah mundur hungkul, eueuh majuanna. Ya memang sih kehidupan zaman ayeuna mah serba susah. Ya. Itu si Sakinya. Heeh. Acenah ngagediga meuli kuat karusuk itu. Teuing atuh Gurwanto. Bah, poe antep. Mereka mana cenah teh? Sia non maksud dikukut dipiara ku aing teu ngahasilkeun sia mah teu balek teh. Ari si Saki stres sugan jelema teh. Ada-adakan tubuh itu. Mun bulan-bulan ku aing diurus sia teh kalakah modar sia mah. Bener-bener stres jelema teh. Si goblok teh kalakah ngelelewean ka aing. Aduh. Lah kita kurang tempokeun we. Koplak teh sia mah kakah ngalawan. Parah euy. Geus main fisik itu mah parah. Terus kumaha tuh? Ya si kehet teu beunang diurus kakah ngalawan sia mah teu balek anjing sia. Goblok teh sia. Ya kurang bisa ya. Bahaya. Ya. Kurang nyepengan si Sakina. Kayak nyepengan si itu nah. Hayu. Ayo ya. Bahaya ieu. Ya anjing teh. Ki. Aya naon adat-adatan bari jeung main fisik kitu.